Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana, mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari lirik rezekina, katut dibarokahkeun, amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ke-18. Mangga kasadayana cara ketan. Satuluina si gantar nyieun kacindekan cenah yen dina kaayaan poe isukna isukan isuk arek minyeum cenah arek ngajak ka si Barnas supaya nganteur ka imahna gantar teh den gantar anu dimaksud hayang bermanakeun cenah kaayaan ieu den gantar nah bener atawa hanteuna geus nyieun kagorengan ka Gan Surya. Satuluina mah ieu obatan teh ngawarang kowe nuluykeun kana obrolanana. Di sela-sela eta wangkongan Gan Surya teu petot-petot ngababadianan ka si Jantra ulah cenah ti kanyan tindakan-tindakan anu teu diharepkeun. Si Jantra oge ngajelaskeun jeung nandeskeun deui yen manehanana hayang mermanakeun hungkul jeung muguhkeun hungkul jeung niatna ngan ukur hayang silih elingan silih nasehatan dina jalan anu bener. Cak urang tunda kaayaan si Jantra anu karep cenah rek dianteur ku Kang Barnas rek nepungan den gantar teh. Ayeuna urang caritakeun kaayaan den gantar anu arek ditepunganana jalma anu dicurigana. Kakocapkeun den gantar sanggeusna cenah puguh yen panyebana caos anu dikirimkeun ka siluman geus ditarima kudu jadi siluman, manehanana teh karep cenah rek muserkeun kana tarekahna jangakalan deui pamajikanana hayang keukeuh we manehanana mah tetap hayang ngumpul ngariung saanak rabi di imahna. Tapi kumanehanana ge kapikir lamun kaayaan saperti kitu teh bakal jadi halangan kana lalampahanana anu puguh oge. Ieu siluman teh mung dedekeutanan kanu jadi pamajikanana sabab pamajikanana teh kaasup jalma anu getol kana ibadah teh sok ngalaksanakeun kana parentah agama. Kacarioskeun isuk-isuk cenah ieu den gantar teh nepungan kanu jadi pamajikanana hayang ngawangkong nu bener kumaha kahayang pamajikanana, malahan mah tika ngawangkong oge jeung mitohana nyaeta indung bapana ti bojona teh. Cindekna mah ieu pamajikana teh keukeuh we ngajadikeun hiji masalah teu panuju cenah kaayaan si gantar anu osok ningal-ningalkeun kana ibadah noler-noler kana parentah agama. Kadenge we cenah ku den gantar teh nasehat ti nu jadi kolotna bapak mitohana, bapana ti istrina atawa bapana ti pamajikanana kieu cenah pok-pokanana teh. Kieu we atuh ujang, bapak mah meureunna istilahna mah ngan ukur jadi jamatan, ngan ukur jadi kaayaan teh sambung carios. Kahayang ujang berenang hayang supaya kaharti kanu jadi anak bapak, kahayang anak bapak ge hayang kahartos oge meureun ku ujang. Ngan meureun ayeuna mah lamun urang nyaritakeun wae pakeukeuh mah moal aya tungtungna. Tapi ku bapa oge katarima
tanggung jawab tanggal warar ujang teh sanajan si nyai teh lamun disebutkeun goreng mah goreng tika wani ninggalkeun kanu jadi salakina kabur berenang pundu kalakawih ka dieu. Bapak oge ngarumasakeun make istilah mah ngampihan jalma anu salah anak bapak sanajan cenah eta anu jadi alasanana teh bener ku kitu ku geudik kieu bapak mah teu werat nyaritakeun anak we sabab meureun eta mah urusan pribadi ujang tapi cendek nama meureun saperti kieu we si Neng anak bapak bojo ujang oge meureunan hayang misa heula di dieu hayang diisikeun heula pikir cenah meureunan hitung ngenongan we di bapak di dia jeung si Umi si Ambu di dieu ujang meureunan supaya leuwih tenang we ngemutan kana akal permasalahan anu ngajadikeun si Neng ayeuna hayang cicing heula di dieu kitu we eta mah istilahna mah aranjeun geus galala de geus nyaraho kana naon anu kudu diputuskeun bapak mangan ukur bisa jamatan jadi jamatan cek tadi oge bisa sambung leta sambung carios jadi panengah lah naon deui atuh ari kolot mah ngan ukur bisa ngabejaan jeung istilah mah ngapi ngajaring teu bisa ngatur karena itu ieu nama da anu ngajalankeun rumah tangga oge meureunan anjeun duaan nu ayeuna jadi salaki jeung pamajikan tapi kabeneran meureun ayeuna ke dina aya pasirisihan paham ke jeung aya pacongkredan lah kitu leng cenah kadenge leng cenah katingali dan gantar teh ngahulang bari diuk di teras imah hareupna eta omongan-omongan tinu jadi mitohana kadenge deui we yen cenah keukeuh pamajikanana hayang cicing di imah mitohana sabab teu panuju si gantar anu jauh teu wae ngalaksanakeun parentah agama tidinya kadenge dan gantar nyarita sorangan padahal mah nu jadi pamajikan teh teu kudu nyaho urusan perkara ibadah aing perkara-perkara nu kararieu mah nya urusan aing we kuduna mah ku aya wae jeung saruana deui dipikir-pikir mah istilah nama cenah ngarti kana bab-bagan agama tapi heuda aing ge pernah ngarti kana hukum agama aing disebutkan pamajikan teh ulah rek kumaha ninggalkeun kanu jadi salakina tapi yeuh anu jadi mitoha kalak kahidinan geuning anu jadi anakna kalak balik heula ka imahna sanajan perkarana urusan aing anu bingung dina pelebah kieu mah aing disebutkeun amoknya amok aing disebutkeun hayang rakira bikin jeung si Neneng nya masih keneh aing teh aduh ku aya wae dimingkin ruwat laksanakeun kitunya omongan-omongan di gibaralak teh bisa lah gitu atau ku aing sarenkeun wae kemai teh ditarima oge nu penting mah palastra lah tapi heuda aing teh nya jeung karunya deui kanu jadi anak lamun indungan mah aduh aing lieur model kieu mah yeuh kitu cenah diantarana karuat kajuat hatena den gantar teh teu lila di dinya rentang-rentang cenah katingali aya 2 urang jalma keur noyoen we lempang ngadeukeutan kalebahan imahna den gantar nu satuluyna eta 2 urang jalma teh asup kana buruan imahna den gantar malahan mah ti kajauhan keneh ieu 2 urang jalma teh melong bari semu mesem ka den gantar sanggeus rada deukeut jalma anu rada kolot tuluy nyarita Assalamualaikum sampurasun ieu juragan punten ya abdi yeuh bade aya anu prayogi ka agan teh ceuk Mang Barnas
horeng si mana horeng si Jantra jeung Mang Barnas geus nepi cenah ka imahna Den Gantar. Den Gantar sabenerna mah ngarasa reuas cenah sabab dieu teh henteu oge asa-asa ka ieu jalma nu rada kolot teh. Malahan mah dina ingatanana boa-boa cenah ieu teh jalma hiji jalma anu jadi pagawena Gan Surya teh rek naon cenah datang ka imahna. Tapi eta pananya dina hatena ngan ukur di kembuk we can dikedalkeun saturuyna mah ieu Den Gantar teh nyarita. Ai mangga kuring teh asa-asa ieu teh duh ieu teh upami teu lepat mah padamalna Gan Surya nya kitu cenah ceuk Den Gantar. Mohon kuring teh yeuh Barnas teh yeuh punten yang ngawagal ka agan yeuh. Abdi teh hoyong nepangan agan we aya anu kedah dicarioskeun ieu teh upami teh ngawagal kitu tah ceuk si Barnas ngomongna rada tatag tur rada tegeug jika anu hayang pisan buru-buru diasupkeun ka imah nu jadi piri bumi. Ningalikana galagat saperti kitu malahan mah jiga cenah karasana ku Den Gantar teh nu rada dinestur daria satuluy nama ieu Kang Barnas jeung salah saurang budak ngora beureun si Jantra ngan Den Gantar mah can wauheun ka eta jalma ieu dua urang semana teh tuluy dibagjakeun titah di satuluyna dititah asup ka imahna. Sanggeus kitu mah tiluan geus diuk we cenah di imah di jero imah di patengahan diuk dina kursi imahna Den Gantar. Sanggeusna disuguhan tuluy ngawarangkong ala kadarna kadenge Den Gantar nyarita. Punten ieu teh kuring teh asa-asa ku heran ditepangan ku Kang Barnas carang ieu aya hiji deui saha upami tiasa uninga kuring hoyong terang oge ieu teh saha hiji deui ceuk Den Gantar satuluyna. Kang Barnas nyarita, iya teh mohon kuring teh ya padamalna Gan Surya anu kantos ka dieu oge sampe panginten sababaraha kali nyarioskeun perkawis kontrak nu kapungkur. Eta mah atos sapangintennya atas jelas panginten eta mah pikeun aden oge nya mohon terasa kumaha deui tah Kang saterasna ieu teh kuring teh hoyong nepangan agan kitu aya nu hoyong dibadamikeun turun diwangkongkeun kitu tah kan anu aya kapariogian mah ieu istilahna panginten pun rai ieu teh namina teh Jantra kitu tah ceuk si Barnas ngenalkeun si Jantra saturuyna mah unggul kelalaunan bari mesen saeutik ka Den Gantar. Den Gantar oge seuri saeutik mayusan kana laku lampahna si Jantra nu saturuyna. Den Gantar nyarita, atur nuhun pisan atuh dikenalkeun ieu sareng Jang Jantra tanging aya naon ujang teh atuh bade aya pikir saeun naon hoyong papendak sareng nyarios ka abdi teh ceuk Den Gantar tumanya satuluyna si Jantra nyarita. Kieu salesna magan abdi teh aya anu hoyong dicarioskeun ka agan tapi ku patepangna abdi jeung agan oge salesna mah atos jelas sagala rupina sareng deui tos kabuktosan itu ieuna sabab tos katingali ku abdi oge perkara-perkara anu disangki atawa anu katingali atawa kasawang ti angalna buktos yaktos pisan ku abdi karaos ayeuna kaayaan agan di dieu. Ya naon eta teh naon maksud anjeun teh kieu agan sim abdi teh aya panginten 5 dinten kapengker disauran ku Kang Barnas upami telepat mah ka sareng Kang Obot oge aya panginten dunungan anak Kang Barnas anu kaserang ku kasawat anu aneh ku panyakit anu tadak-tadakan malahan mati ka ngutah-ngutahkeun getih sagala rupa harita teh saterasna ku abdi ditarekahan tapi kadieuna ku abdi teh kauninga eta panyawa teh lain saha panyakitna
lain perkara anu sabiasana saatosna ku kuring ditaruntik deui geningan aya hubunganana jeung pangdolim malahan mah jika aya arah-arah kana ilmu siluman eta teh Kang ngadenge kana kekecapan ti si jantra saperti kitu anu teteg tur tandas kebeg cenah ieu den gantar teh ngakebeg ngarasa cenah pagaweanana aya anu nganyahwankeun tapi manehanana nyarita naon maksud anjeun nyaritakeun perkara anu kitu nah anjeun nyangka kakaula nyeun kagorengan kitu sanes kitu Kang tapi ku waleran agan anu sapertos bieu anu sapertos kitu mungkin ngayakinkeun oge ka diri abdi yen agan teh panginten aya sangkut pautna jeung eta panyakit naon buktina eta anjeun make ngomong boga pamadangan saperti kitu kuring ka dieu teh hoyong nangtoskeun kana panyawatna Gan Surya sareng deui teu acan ngahubungkeun kana eta perkara aya hubunganna atawa teu sareng agan cek kuring oge kuring mangan ukur nyarioskeun kajadian panyawat anu dadak-dadakan anu karasa ku Gan Surya tapi nah geuningan agan jiga anu kapahido tika ngambek sapertos kitu ceuk si Jantra jika anu ngadesek ka agan kaden gantar dengekeun heula lain kuring asa kanyahoan atawa asa katoyan tapi samata-mata anjeun nyaritakeun perkara panyakit dadak-dadakan anu karasakeun ku Gan Surya nah anjeun make kudu nanyakeun ka kuring jeung nyaritakeun eta perkara ka kuring hari kitu meureun anjeun teh nyangka ka kuring nyieun perkara-perkara anu kuring saperti kitu alah supaya we nanaon we kudu aya bukti aya saksi jeung aya pangakuan ya anjeun malah kapuguh-puguh teu pujuk-pujuk nyangka goreng ka kaula saperti kitu sing tenang Gan ceuk si Jantra ceuk kuring oge kuring mangan ukur nyaritakeun kaayaan geuringna ieu Gan Surya nah agan make ngambek saperti kitu dina heueuna oge panginten dina benerna oge kuring nyangka kitu nya upami agan teu salah mah make kudu ngambek pasihan we alasan atawa perkara-perkara anu sejena tapi ku kitu oge ka kuring tos nyen kacendekan bener agan teh aya sangkut pautna jeung panyawatna anu tumiba ka Gan Surya anjeun masih keneh nyangka goreng ka kaula samemeh anjeun nyangka goreng ka kaula oge kukula tadi geus dibejakeun yen kaula hubunganna jeung eta panyakit saha Gan Surya teh anjeun naon buktina anjeun make boga panyangka saperti kitu ceuk Den Gantar upami kitu mah juragan kersa abdi mariksa ka bumi agan rek mariksa naon anjeun boga hak naon jeung boga aya kaperluan naon hayang tumpat tempo atawa mariksa ka imah kaula hoyong ngabuktoskeun kekecapan ti agan panyangkal atawa panolak alasan agan henteu atawa sangkut pautna tina ieu perkara naon hayang anjeun sabenerna ceuk Den Gantar anu langsung we teu ujug-ujug cenah ngadenge kana kekecapan ti si Jantra teh langsung we ngambek kitu wae satuluyna si Jantra nyaharita kieu Gan upami leres agan teu aya sangkut pautna jeung teu kagaduhan salah ka Gan Surya wayahna kudu diwidian abdi tiasa ningalian kamar-kamar anu aya di bumi ieu ceuk kaula ge arek naon anjeun boga hak naon kaula kuring hoyong terang kana kaayaan nah salah atawa henteu agan atawa aya sangkut pautna jeung panyawat anu karasakeun ku Den Surya ceuk kuring we kuring mah teu aya sangkut pautna jeung eta perkara nya teu cukup alasan ti kuring nya upami kitu mah moal aya panustrunganana tapi kieu Gan sanaos ku agan disangkal sanaos ku agan ditolak teu ditarima kana panyangka kuring tapi istilah nama teu kabuktikeun ku kamar oge atawa aya henteu kamar panyepen di ieu imah
kukuring geus kanyahuan kaayaan sabenerna agan teh. Naon buktina eta teh? Tong nyangka teh bener anjeun ka kuring ha. Kieu gan. Sapertos nu kitu kieu namana moal aya tungtungna. Lamun bener oge kuring bakal tuluy-tuluyan ngomongkeun aya sangkut pautna agan jeung perkara ieu. Tuluy-tuluy ku agan ditolak moal aya tungtungna. Sabab kuring boga istilah nama bukti jeung agan oge pasti bakal tuluy-tuluy ngahindarkeun kana eta bukti. Nyeun alasan we lamun agan moal ngaku mah. Nanging aya sapertos kieu gan. Ku agan kedah dilenyap-lenyap deui. Sakumaha agan beungharna oge, sakumaha agan jugalana oge. Ari ngaran-ngaran harta ti siluman, ngaran-ngaran aya hubungan kamusikan jeung nu jadi pangeran. Tangtu agan moal tenang dina hirup. Kadenge kana kekecapan ti si Jantra saperti kitu teg cenah. Asa nyusup-nyurusup kana hatena Den Gantar. Sabab eta pisan anu dirasakeun ku manehanana. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan caritana makanya di atas wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui. Perang